Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hidup tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Doa satu acan diajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ayeuna Ibu baris ngadongeng. Anu mana dongengna teh ngeunaan sosobatan. Judulna nyaeta Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Mimiti Sosobatan. Di hiji leuweung hirup sabubuhan monyet. Di antarana monyet anu sakitu lobana teh aya hiji monyet ngora anu kacida bangorna. Salian ti bangor teh harak deui. Dipapatahan mah dipapatahan. Boh ku kolot-kolotna atawa ku monyet mandahna. Angger teu euih-euih. Bedegong beak karep. Anu matak manehna taya nu ngabaturan. Sasatna mah dipencilkeun we ku babaturanna teh. Lila-lila mah manehna oge teu betaheun aya di dinya teh. Atuh darek teu betah kumaha hirup sosoranganan taya anu ngabaturan. Ulin sorangan, neangan hakaneun sorangan, nepi ka sare oge kudu sorangan. Eueuh batur heureuy, eueuh batur pakumaha-kumaha, eueuh batur ngobrol-ngobrol acan. Ari kalakuan teu daek robah. Angger bae bangor, bedegong, hayang meunang sorangan, jeung harak deui. Akhirna manehna indit di dinya, ninggalkeun kelompokna. Ceuk pikirna, tibatan aing hirup di dieu eueuh nu ngabaturan mah, mending indit ka tempat sejen. Sugan ari di tempat sejen mah manggih batur anu daek diajak sosobatan. Da tetela teu geunah geuning hirup eueuh nu ngabaturan teh. Manehna indit gugurayangan, luluncatan tina hiji tangkal ka tangkal sejenna. Ari datang peuting sare dina tangkal anu gede. Lamun beurang neruskeun deui lalampahanana. Meunang sababaraha poe kitu teh. Ari dahareun mah teu kurang-kurang da di leuweung geledegan. Ngan ari pisobateun mah can manggih. Nepi ka hiji mangsa manehna anjog ka muara. Walunganana kaitung gede. Tuluy diuk dina tangkal kiara anu aya di sisi walungan. Rep kahandap ku manehna katingali aya kuya keur cicing dina batu lempar di sisi walungan. Jigana mah keur moyan. Lakadalah ieu sigana mah pibatureun aing teh. Ceuk sakadang monyet dina jero hatena. Manehna jrut turun tina tangkal kiara. Tuluy nyamperkeun ka kuya. Kuya batok anu umurna geus kolot. Keur naon sakadang kuya? Keur kieu we, keur moyan.
Ge, uing mah asa kakaran ningali anjeun. Ajeun teh anyar ka dieu nya. Nya, uing mah lain urang dieu. Jauh asal mah. Tuh, Cileuweung belah hilir. Deket hulu cai walungan. Ambu-ambu, atuh jauhnya ari tidinya mah. Rek naon atuh los-los ka dieu? Piraku sugan ari di ditu kurang hakaneun mah. Ih, soal hakaneun mah asal daek. Loba jeung sagala aya deui. Nya, nah atuh los-los ka dieu. Lah, nyaeta atuh. Keur naon sagala aya oge ari eueuh batur mah. Nah, eueuh bangsa anjeun kitu di ditu. Loba, malah nya di dinya pisan apan bangsa uing ngabubuhanana teh. Ngan nyaeta atuh hiji oge eueuh anu daekeun babarengan jeung uing. Sasatna mah uing teh dipencilkeun we. Anu matak uing lunta tidinya. Indit sakaparan-paran. Naon sababna cenah? Piraku sugan ari eueuh asal muasal nama da sagala rupa oge apan kudu puguh sabab musababna. Puguh eta anu matak uing teu ngarti teh. Pajarkeun teh cenah uing bangor, harak, hayang meunang sorangan. Ah, loba deui we anu nyababkeunana teh. Padahal uing mah teu rumasa kitu. Eta mah saririk we meureun. Pedah uing kaasup monyet anu pinter jeung loba kabisa. Dasar monyet. Oh, kitunya. Ari ayeuna anjeun rek ka mana? Teuing atuh. Geus we atuh cicing di dieu. Kabeneran uing oge eueuh batur ngan sorangan. Nakamarana kitu nu sejen. Geus parindah batur mah. Kabeh hilir ka tempat anu leuwih tenang. Ari sababna di daerah ieu ayeuna geus aya bangsa manusa. Sarieun ku manusa. Nah, atuh anjeun teu milu pindah. Nyaeta uing mah asa berat mun kudu ninggalkeun ieu patempatan teh. Atuh dati laleutik keneh nepi ka ayeuna geus kolot kieu can kungsi ingkah ti dieu. Ari lain kapaksa mah. Lamun aya manusa mah asal urang bisa nyingkahanana we jeung ulah ngaganggu ka manehna. Tangtu manehna oge moal ngaganggu ka urang. Nya kitu. Tah, lamun anjeun daek geus bae cicing di dieu jeung uing. Nya ari sakadang kuya daek mah sosobatan jeung uing. Atoh we nu aya. Uing teu hirup nyorangan deui. Sahanteuna atuh aya batur pakumaha. Tuluy bae duanana uplek ngobrol dina luhureun batu. Sagala dicaritakeun, sagala diomongkeun. Duanana ngarasa bunga. Copelna
aya batur nu ngobrol. Jadi henteu tiiseun teuing. Tah, ti harita mimiti sosobatanana sakadang kuya jeung sakadang monyet teh.